Babun nidai ari ieu eta bab kang martelakeun nida. Khamsun tuna dawah ya mufradun alam mufradun munakarun qasdan yu'am. Khamsun ari lima tunada dijadikeun munada itu khamsun wa hiya sareng ari itu khamsun mufradun eta mufrad alamun anu alam itu mufrad. Mufradun sareng mufrad munakarun anu nakira itu mufrad. Ya ummu anu dimaksud yu'ammu nya yu'ammu anu dimaksud itu munakar qasdan kalawan pamaksudan. Mufradun munakarun siwahu kadal mudhaf walladhi dohahu. Mufradun sareng mufrad munakarun anu nakiro itu mufrad siwahu nu salianti itu qasdan. Kaza eta tetep sapertoskeun ieu mazkur al mudhofu ari anu diidopatkeun walladzi sareng perkara doha nyarupaan itu alladzi hukana itu mudhof cik urang mah sibeh mudhof teh ya. Fal awalani fihi mal bina lazim ala ladzi fi rafi kullin qad ulim. Fal awalani mangka ari anu awal dua al bina'u eta ari ngamabnikeun lazima eta misti itu al bina'u pihima dina itu al awalani alalladzi kana ciri baris kana ciri i'rab qad ulima nyata diuniakeun itu alladzi fi rafi kulin dina ropana masing-masing dina ciri ropana masing-masing. Minggeri tanwinin alal itlaqi wa nasbu fi salasatil bawaqi. Minggeri tanwinin bari henteu nganggo tanwin al itlaqi baratepan kana mutlaq. Wa nasbu sareng ari nasab fi salasati dina anu tilu al bawaqi pirang-pirang sakanteun itu salas. Wa nasbu sareng ari nasab fi salasati eta tetep dina anu tilu al bawaqi pirang-pirang anu sakanteun itu salas. Kaya aliyu ya gulamu bin tolik ya gofilan an dzikri rabbih afik. Ari contoh eta tetep sapertoskeun lapan me ya aliyu wahai ali ya gulamu wahai gulam. Intolik kedah berangkat anjeun bika ka abdi. Ya gofilan he jalmi anu poho an dzikri rabbih tina eling ka pangeranana itu gofil api kedah cager kedah inget api kedah cager anjeun ya kasipal balwa wa ya ahlasana wa ya latifan bil ibadil tubina. Ya kasipal balwa he dat anu mungkakeun kana balai wa ya ahlasana wa he ahli anu ahli kana ngalem wa ya latifan he dat anu ulas bil ibadi ka pirang-pirang hambana ultub muga mikawelas Gusti bina ka urang sadayana.